Suratul Maidah ayat ke-116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Allahu, jeung ingat ya Rasulullah, idza qala samang-samangsa nya ngadawuh saha Allah Gusti Allah kasaha ngadawuhna waktu sarita ka Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, hei Isa putra Siti Maryam, aangta naha anjeun kulta kungsi nyarios linasi kajama-jama attakhiduni kana yen kudu ngajadikeun atawa kang ngaku-ngaku kuring saur Allah wa umiya jeung inung kuring ilahaini kana yen eta duanana sesembahan atawa Allah putra Allah jeung Bunda Maria istri Allah pernah nyebut kitu min dunillahi selain teh Allah saur Allah maha uninga kana sagala rupingan ieu mah nguji ka Nabi Isa nah pernah nyebut kitu bahwa abdi teh Allah putra Allah jeung eta teh inung abdi teh eta teh istri Allah nah pernah nyarita kitu ya Musa saur Allah. Dijawab ku Nabi Isa, qala Nabi Isa ngadawuh, subhanaka maha suci anjeun ya Allah, ma yakunu teu pantes abdi kedah nyarios kitu ya Allah, teu mungkin abdi nyarios kitu li pikeun abdi an akulu kana kedah nyarios kitu ma laisa henteu aya li pikeun abdi bihaqi kana hak nyarios kitu ya Allah, abdi pan hamba Allah. In kuntu lamun sanyana abdi bukti kultuhu kedah nyarios kitu henteu abdi mah teu nyarios kitu ya Allah mun ceuk basa urang mah. Faqad alim tahu mangka sanyana anjeun ya Allah anu maha uninga kana hate abdi sareng kana pikiran abdi. Ta'lamu anjeun maha uninga ma fi nafsi dina nu tersirat dina pikiran abdi sareng hate abdi saur Nabi Isa. Wala alamu jeung abdi henteu uninga ya Allah henteu terang ma fi nafsika naon aya dina zat anjeun ya Allah. Innaka sanyana ari anjeun anta tegasna Allah alamul guyub anu maha uninga kana pirang-pirang perkara gaib. Allah uninga ngan Allah mah nguji ka Nabi Isa. Ma qultu lahum jeung abdi henteu nyarios lahum ka maranehanana umat-umat abdi saur Nabi Isa. Illa ma amartani kajaba ma amartani naon rupa anu geus diparentahkeun ka kami ka abdi saur Nabi Isa bihi kana eta perkara ani budullaha kana yen kalayan sadayana kedah nyembah kedah ibadah Allahu ka Gusti Allah pan eta parentahna ti Allah ka abdi teu mungkin nyarios nu tadi. Robbi wa rabbukum pangeran abdi jeung pangeran anjeun sadaya. Wa kuntu jeung bukti abdi alaihim ka ieu jama-jama syahidan anu nyaksian. Madum tu salama abdi fihim aya di anjeunna. Palama mangka samang-samangsa tawafani anjeun ngawapatkeun abdi saur Nabi Musa atanapi ngangkat abdi da teu maafat Nabi Isa. Kunta maka anjeun ya Allah anta tegasna anjeun raqiba anu ngawasi alaihim ka ieu jama-jama wa anta jeung anjeun ya Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara syahidun anu maksa maha nyaksian jadi teu aya sajeng ka tanah oge anu teu kauninga ku Allah. Intu adzibuhum jeung lamun anjeun ngaazab kamaranehanana fa innahum dasanyana ari ieu jama-jama ibaduk eta teh hamba anjeun ya Allah.
Wa in taghfir jeung lamun anjeun maparin pangampunan lahum ka ieu jalma-jalma fa innaka maka dasanyana anta ari anjeun ya Allah zat anjeun ya Allah al azizu eta anu maha perkasa al hakimu sareng anu maha bijaksana. Jadi hartosna Nabi Isa mah sanes putra Allah, Siti Maryam sanes Bunda Maria anu aya di surga oge sanes istri Allah. Nu jelas mah eta teh sadayana ge hamba Allah, makhluk Allah anu diciptakan ka Allah sebagai nabi. Siti Maryam jami suci anu teu pernah disentuh ku lalaki ngan Allah ngeresakeun kedah gaduh putra teu aya bapa eta mah kakawasaan Allah kanggo ujian pikeun hamba-hamba Allah anu aya di dunia. Yen Allah mah ngeresakeun kumaha oge tiasa. Nabi Adam makan tenan teu gaduh ibu, teu gaduh bapa, tiasa jadi jalmi. Kitu deui Nabi Isa teu aya rama oge, tiasa janten putra. Teu moda ayeuna teu aya ramaan gaduh putra eta mah sanes deui. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.